Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineurang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agungna nyaeta nikmat iman sineurang Islam. Sholawat sineurang salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in asbatain. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Aspuri anu kusibukuring dimulyakeun, sepuh umurna, kolot umurna, sepuh jalmina tapi gagah katinggalina. Umurna kukula tadi ditanya 70 genep. Hatuan kawin kaparawan kene teman. Ya Allah, urang doakeun mudah-mudahan ayeuna dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge ka kiai setempat di dieu kumna ahli-ahli anu halalatir di dieu, anu kusum kuring dimulyakeun di Bogorna aya di dieu, Balaraja aya, di Cikupa aya, di Solear ge aya, di Kiriman di Solear hadir. Jadi lamun di pasar Kemiswa lain kiai tapi di Solear mah kiai. Alhamdulillah ngaranna Kiai Haji Supendi. Di Solear kiai. Para aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nudina kesempatan dia hadir, urang doakeun mudah-mudahan diberi jalal wujud. Bil khusus pisan keluarga duka, nudina kesempatan ieu anjeunna ngarayakeun walimah ngaratus nu diperkirakeun meureunana teu pati loba
kalilah 100-200 atau lobana meureun 500 sampai 1000. Tapi barang ditinggali di rumah di ditu keneh pinuh cak Haji Pendi loba amat di jelema lain jelema tah mah juri panongan halal hadir ajar jelema. Ya Allah, juri ge ngaji malam ieu mah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Khususna simkuring umumna urang sadayana wengi ieu urang diundang ku almarhum anjeunna nu geus pindah alam ti alam dunia ka alam barzakh. Saur almarhum gerak kadarieu gerak ge sebab sararia ge bakal kos aing. Sararia ge bakal kos aing. Maksudnya khusus Haji Pendi sia geus kolot bakal kos aing. Ayo sia. Simkuring rada wengi ka dieu teh ngarti teh si wengi di dieu rada peuting patali jeung ngantosan pun bojo simkuring dinten Salasa ka Garut pertikahan pu putra pun paman sarimbit ka ditu ngarti teh saya ngomong gitu ka Garut nikahkeun kamari simkuring langsung mulih di payun pun bojo mah ngantun di ditu wargi-wargina menunggu-tunggu dan berkaharti ngantun tadi teh informasi terus mulih di ditu pada Jumat hoyong diantosan cenah bade tahlilan ka dieu margi bojona almarhum teh akrab sareng bojo simkuring ngerti itu siapa bojo Ewesia atuh urang Pandeglang teh urang Pandeglang aja kitu ku lagi barang ka Pandeglang murid ka puluh. Dan jadi tadi informasi dari maghrib di Karawang macet paling dia tapi belah dia macet karena tetap ditungguan sampai jam 8 sugan datang ternyata masih macet keneh jadi ditungguan hayang milu ka dieu takziah sebab almarhum ieu sering kacilongo kaya nanaon kacilongo ieu bojona ge sami kuaya rasa gitu rada uni ka dieuna ngantosan dan pas diperkirakan mual ke bedag cek urang dieu mah mual ke bedag jadi berangkat. Nah itulah patali sareng acara di dieu awal nama reka dieu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang sering nyaritakeun maut bahkan lain nyaritakeun nyaksian jelema nu maot lain nyaksian nu maot deui bahkan nyalakeun lain nyalakeun deui nguburkeun bahkan Haji Pendi mah lain sakadar nguburkeun asup ka jero kuburan asup ka jero kuburan bahkan nya nama pernah di jero kuburan teh
nyobaan sedang teh jang aing. Pernah nyobaan batur mah nyobaan teh baju sendal nya nama kuburannya geus coba. Nah iya belum ada murid gula atau kuburan itu kudu dicobaan yang kayak bakal. Ya Allah ya Rabbi ayah jangan malu kosku. Tapi lu dimaksud teknik sakaratul maut pernah nyaksian nyalakeun mah komo mandianana nguburkeunana tapi teu daek ngerenyet hate teu daek ngerenyet artina ngerenyet teh aing bakal pae ai kulaona ngorake eta si eta lamun ku urang ieu diambelan aja pede mah geus bau kuburan tapi tetep bae encan aya ngerenyet berarti ieu hatena dangkal jelema nu teu ngerenyet teh dangkal. Aya pernah nyana ningali anu sakaratul maut ceri ulah heran saumurna cenah mah can orang nu paeh teh ceri ieu mah ceri aya naon heran manya mah ceri ya biasana cenah mah kan nu paeh teh teu ceri ieu mah ceri bener horeng mantan kabogo. Ya Allah ya Rabbi aya sakituna di rumah. Masya Allah. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horenganan maut eta ngeri gementak disebut nage diucapkeun nage sakarat. Nah, sakarat eta mabok wajaat sakratul maut bil haqq, datang ngerikna maut kalawan hak kalawan bener. Dijelaskan datang sakaratul maut kalawan hate lain sabener-benerna bener hartina bener teh jageus katingali kurang jelema teh di sisieun urang maut anak urang kadang maut teu heula komo nu saluhureun mah tapi aya bahasa bil haqqi horenganan kahakan maut kita bakal karasa ku urang. Aya nama jelema teu iman ka Allah, kafir ngaranna, musyrik ngaranna, munafik ngaranna, ketika nyana sakaratul maut kakarak nyana ngarasakeun hak lain sapaeh-paehna. Kuari teh kuari ye. Iman mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Tetapi terus bae mabok, terus bae zina, mangga teh teuing. Terus bae korupsi, terus bae usahana riba. Nu di dahar riba. Urusanana terus bae urusan ribawi atuh mangga teh teuing. Ketika sakaratul maut bil haqqi bakal nyata horenganan nu kafir tadi ketembong ku manehanana pi bakaleunana neraka. Anu korupsi katingali ku manehanana jelas ojay-ojayan di neraka. Anu ngridit ku ari mah loba nu teu percayaeun engke mah nyana bakal dikulub di neraka jahanam. Makanya iya anu ngararaji marawa motor kreditan kabeh. Nah, kuari mah kuari. Lah iya sabodo aing mangan ngabejakeun doang. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba, nu halal teh jual beli nu bener tapi riba mah Gusti Allah diharamkeun. Kuari mah biasa bae engke jaat sakratul maut bil haqqi bakal katembong ku diri sorangan
jelema anu ngadahari bakal ancul-anculan di neraka jahanam. Lain hidup jadi siang ngeridit ya hidup gang kosong arti. Ya Allah ya jahat sakaratul maut datang sakaratul maut nyeri numancak teu berdaya jawara aehnya tapi ketika sakaratul maut mah teu kuatin lantaran naon teu berdaya ku nyeri-nyeri. Sakitu gagahna Pak Harto, sakitu sugihna Pak Harto, sakitu hebatna Ibu Tin. Wayah paeh mah paeh. Wayah paeh mah paeh. Nah, lamun ka kafir ngaranna modal. Lamun ka presiden kos Pak Harto paeh. Lamun ka kiai pupus. Lamun ka Haji Pendi poingit. Lebih parah. Oh presiden Oma masih payah kan nih, tapi iya bakoin, nggak pamustungan koin. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah guys, tata cara bahasa gitu pemendaharaan anak. Mun gitu mah aya, mun gitu presiden saya tetap tuh payah presiden, nah ini beres, selesai payah. Kafir modal. Ini belum pakai paeh sopan tuh. Masa ahli neraka kudu dipaeh teh modal. Lamun kasih kok ka kiai. Nah, lamun kiai anu di partai Golkar, PDI, PKB, teh mah kiai. Siapa kasut ka kiai. Tah, eta mah kiai teh disebutnya nupas tanya nama paeh kene lah. Kiai paeh beres. Tah, lamun kiai nu bagus eta pupus. Lamun bangsa solihin tilar dunya. Mun ka Kangjeng Nabi ngalih, masya Allah. Bahasana tah. Lu jelas kajian bahasa beda-beda ge tetep bakal maut kurang ketika maut sakumaha tadi bakal hak katingali ti bakalin urang perem kieu bentak ketika sakarat di rumah sakit geus teu daya teu upaya bentak geus punguh nu garagah keneh kajeun kuku bangke tadina lengan tetep bentak ningali nu ditayangkeun ku Gusti Allah jaat sakratul maut bil haqqi bentak guler gilir kekenca neraka gilir kakatuhu surga gilir deui kakenca neraka gambaran gilir deui kakatuhu bidadari kikieuan ya Allah kita lip sini pas gilir kakenca pendek neraka aduh Gusti Allah. Nah iyalah gambaran-gambaran seperti eta teh bakal muncul wajah sakratul maut bil haqqi. Masya Allah. Nah ieu kudu kurang direnungkeun. Cenah urang mah alhamdulillah ya panjang umurna meureun geus loba ibadahna lain ku panjang umur tapi ku berkah. Urang lamun nyaritakeun barokah teh ziyadatul khair atawa aya deui bahasana ziyadatukum bit taat tambah taat ngaranna eta barokah atawa tambah kebagusan. Urang dahar ngan sakadar sapiring tapi di dahar kulimaan seubeuh eta barokah.
anjing pedi mah saboboko gitu. Saboboko itu sebut berkah. Nah, boga tanah sehektar dipelakan kacang tapi hasilna, dipelakan jagung hasilna, dipelakan cabe hasilna eta teu berkah. Tapi orang boga tanah yang sakadar 50 meter 100 meter saeutik begitu dipelakan dander, masya Allah, begitu dicabut teu kabawa ku 10-an, teu kabawa ku 10-an, dorok satangkal teh samobil losbak. Saya belum percaya. Masa ke Garut tuh, Garut ay Agustus. Nah, kamari di Garut Agustusan samobil losbak hiji tangkal dangder samobil. Semua pengalaman. Hirup na utak-utakan di pasar Kemis, di pondok, kecilongok sekali-kali. Eta karena berkah pasti. Masya Allah. Dari daerah Batu kemari, kula ke Mekah, milu nya lagi. Kula biasanya diijabah doaku Gusti Allah nukarasa kula. Tapi tahun ieu teu diijabah. Teu diijabah kula ngadoa mudah-mudahan kula bisa ke Mekah tapi lagi pede ulah milu. Milu ya nak. Doa kula teu diijabah ku Gusti Allah. Apa maksudnya tengah doakan milu kok milu kenapa tuh diiring-iring gunung gitu. Datang ke Mekah ayah samangka, masya Allah, anak-anak kula kaget ayah teh si laon gede panjang pohara eta teh samangka hiji mun di dahar kuduaan jebeng nyawa jebeng nah nyawa jadi sama bahasa sia tidak usah puluhan dia masih kene sebut eta ngaranna berkah dipendi melaksamangka segede dia ya Allah tah eta ngaranna teu berkah. Cerita soal tanah lain kuluasna tapi hasilna, cerita tentang dahar lain kolobana tapi berkahna. Nu paling istimewa deui di samping ngajadikeun kakuatan mun dahar teh mah deui bisa dipake ibadah. Hampang dipake ibadahna. Dahar urang udang dipeting teh. Yuk urang toab hampang karasana. Begitu nempok ka kamar dipendi. Kerek. Berkah yuk budak dahar naon ieu budak ieu. Kajen buku mah ge kajen teh paingan teh dae gudang roti kula leungit. Itu berkah. Itu berkah begitu. Berkah mah hampang, salat berjamaah hampang, tawaf hampang, pakai ngajina hampang, ngaranna kadaharan berkah. Anu kasaksian ku kula datang ke Mekah, ieu mah ieu. Dia tadi, ieu mari lu ieu kabeh. Dia si eta masyaallah. Tidak kadaharan Allah berkah. Nah, ilmu ge sarua lain kolobana ilmu. Urang lamun ningali ilmuwan ulah ka luar negeri, ulah internasional, nasional, sabaraha profesor di urang, lamun ngabahas tentang filsafat, ngabahas tentang fikih, ngabahas tentang tauhid. Kekawadahan kota urang janya nama profesor mejeuna. Tetapi katinggalina ku urang boro-boro salat berjamaah, salat sorangan ge hampir henteu. Ilmu teu berkah. Teu berkah nu kitu ngaranna. Umur kurang kumaha jelema nu karolot ulah-ulah di luar negeri nu kararuat komo di Cina, di Jepang, loba kene anu 140 tahun, 120 tahun, 100 tahun, 90 tahun, loba di urang ge loba 90 80. Lebaran bae aya tamu ka imah, udah ditanya, "Haji sabaraha umur?" Alhamdulillah cenah Abah Haji 130. Ya Allah, 130 nyaritakeun nya zaman Belanda, zaman Jepang. Bener berarti ieu mah. Nah, loba urang di dieu ge anu panjang umurna
tapi tidak akan ke masjid, tidak kamu sholat, tidak ke majelis taklim. Naon hartina panjang umur lokos kitu ngaranna teu berkah. Teu berkah sebab teu ziyadah fi taat, teu ziyadah fil khair. Nah, aya jelema pendek umurna ngan sakadar 20 tahun tetapi ibadahna hebat diterima ku Gusti Allah jadi wali Allah. Aya jelema ieu geus 80 tahun, ieu jadi deuleu kurang boro-boro jadi wali. Entu kadeuleu beungeut tadi ke rumek kitu. Nah, aya jelema 20-30 tahun pendek umurna tetapi muncar cahayana berarti diangkat ku Gusti Allah min jumlatis sholihin. Aya 90 tahun, 80 tahun, gawe nangan kieuan. Nyampe ke mana goblok? Gorenganan zikiran opaka. Nah, iya pagawean di Panongan dah pas kana. Atuh balik urang Panongan ieu mah urang korewet. Ya sarua korewet jeung Panongan mah. Nah, iyalah urang nyaritakeun barokah ya. Lain ku luasna lahan, lain ku lobana harta. Jangan loba harta tuh hotel aing, tuh toko aing, tuh sawah aing. Tetapi dongengna masjid nang manehanana, pasantren nang manehanana, majlis taklim nang manehanana. Jangan bos kitu gara teu berkah. Tapi orang boga harta tepati loba. Alhamdulillah, tuh masjid nang simkuring, alhamdulillah tuh majelis taklim, tuh musola, harta berkah. Ketika maut nikmat, maut harta nu milu, anak nu milu, tetangga nu milu, iwati amal perbuatan urang nu milu. Cukup boga harta pakai gak bangun masjid orang maut kajero kuburan. Masya Allah sekurang teh aja saha kasih pangat pula masjid sebenarnya. Masjid di mana? Masjid di Korea nu menang ngabangun Pak Haji teh. Ya Allah nyaho kitu mah bae dibangun kabeh kaset yang mana jadi seni aja pengen di maut sia saha jore aman saya ayo baca teu boga babaturan kos ieu saha ieu? Nih, buku ieu babaturan maneh. Jangan teu boga babaturan kos ieu saha ieu? Ini eta balik kipas di masjid pan aing. Anu tadi mah ngomong masjid sih mah balik kipas. Servis itu dibalikkeun deui. Aing ngarana. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, iyalah berkah. Loba santri kan sakadar bisa amil, bisa jurumiyah, tapi bisa ngamalkeun di samping mere ka batul isolul khair ilal ghair. Nyampaikeun kahadean ka batur bisa na amil, sampaikeun bisa na jurumiyah, sampaikeun jangan sakit bisa teh bari terus kumanehanna dididikeun ka murid-muridna dina pendidikanana muridna nu tadina teu bisa maca kitab jadi bisa. Itu kene nu tadina teu bisa rukun wudu rukun salat jadi bisa tur ngamalkeun beuh mun titah lagi samsiah teu bisa titah ukudul juman teu bisa titah jamul jawame teu mampu maca tafsir anu gede teu bisa nangan amir jeung jurumnya tetapi batur bisa beuntat tadina henteu bisa maca kitab jadi bisa tadina henteu bisa ngamalkeun rukun wudu salat tapi bisa jadi bisa ieu ilmu nu saeutik tapi manfaat ieu berkah ngaranna sabaraha ratus Kabupaten Tangerang jarago ngajina batur kula di Ambalaya beuh geus mokana teu kudu dicaritakeun batur kula di Serang batur kula di Pandeglang Bandung nya kasep nya gagah nya pinter eueuh deui babaturan pang pinter si eta di pondokna ge mun nanya naon ka si eta guru mun nanya masalah henteu dijawab langsung tanyakeun ka si eta ku pinter-pinterna Masya Allah ku hari jadi hadam bupati
eta musibah kiai mah ngahadaman bupati teh musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Telah pulang ke rahmatullah kiai musibah eta kiai lain ngamalkeun ilmu yang jadi hadam negara musibah teh nu geus kitu teh hatena tetep maleuk geuneup moal aya katenteman sebab lain pagaweanan serahkeun ka batur nu geus kitu kiai mah geus maca amir maca jurumiyah salah bae nya salah oleh tah eta karena berkah tah urang teh endek ngamalkeun ilmu supaya berkah urang dek usaha leutik tapi berkah urang dek ngalaksanakeun tugas urang teu kudu gede-gede jadi presiden jadi lurah bae ge kudu ka sorga nu sabenerna teu kudu jadi polisi jenderal balok na di dieu data ka genep emang aya balok nu genep balok kalapa meureun teu kudu cukup be jadi kopral tapi ngamalkeun kana aturan-aturan kakopralan sorga berkah. Nah urang lamun nyaritakeun negara asup urang ka negara puncak masya Allah sorga dipakai karesep ke seluruh manusia sadunia. Orang Amerika lamun geus ka puncak masya Allah nikmatin. Orang Turki lamun geus ka puncak pohara. Orang Mesir lamun geus ka puncak gideus komo urang Arab mah lamun geus ka puncak sorga pohara puncak teh tapi keberkahanana eleh ku Mekah. Dideuleuh urang di Mekah gunung batu jalan batu segala rupa batu tapi setiap jelema asup ke Mekah hayang ngalaksanakeun ibadah Allahu Akbar tapi ketika ka puncak minimal bali jagong dinu anting laut gede sabelah ya ukula pan sok diajak nya na liwat ka Garut eureun di puncak ulama di puncak teh ka masjid nya mah lain ka mana ya nyimpen di leungit kieu beuh harapan lain jagong tukang jagong mah ini kan blon ya eta minimal kebelah itu dan nu mabok di puncak nu zinah di puncak meeting urusan perkorupsian di puncak jelema ngalaksanakeun tugas-tugas anu bakal diselewengkeun di puncak teh ieu adalah negara juri teu berkah. Tapi ketika orang asup ke Mekah, masya Allah gunungna batu, jalanna batu, sekitarna batu, panas anu luar biasa. Tapi ketika datang ke Mekah, hayang ibadah berkah. Jelma ku datang na bae ke Mekah teh geus leungit dosana lantaran dipapang ku malaikat. Alhamdulillah. Nah ieu sia. Dia mah nganyasut dosa ke Mekah ge. Ya Allah ya Rabb. Nah, coba datang ke puncak dipapakna usaha. Tuh, nyaon di dapur. Nah, inilah karena teu berkah. Penuh ujian. Lamun urang nyaritakeun hiji siki. Ngaranna siki korma. Naon bedana korma jeung karma? Naon? Lain. Ai karma masih kena dua, ai korma masih kena satu. Apa bedana? Korma jeung karma. Iya korma dipelakeun di tengah-tengah batu. Bedaekeun dia mah dipelakeun di lain batu. Dipelakeun di batu, pasir. Batu nu paling hebat mah nama. Di pasiran di dinya jadi cel, cek urang mah nya jadi sih. Jadi di tengah-tengah ieu batu, tengahna di pasiran setipe jadi masya Allah. Cek pikiran urang isi kumaha bisa jadi masjid ngagedean nu eleh batu na bongkar batu tersebut ku akar korban. Mulai batu nyingrai tina hiji siki masya Allah batu eleh bude tangkalna deh
buahna nu luar biasa berkah ieu hiji siki. Nah perjuangan berarti teu kudu lobaan-lobaan saeutik ai berkah mah bakal indah. Gula lamun nyaritakeun Kiai Haji Abdul Muthalib teu gede ilmu nama mun cara pencak kajahoan tina gerak kuda-kudana juta kali ngomong Haji Pendi bisa pencak pokoknya di dalam lempang ya mah pepencaan gitu mah lain dari kepat lagi lain dari pernah nyara pepencaan di Demak ayah batur gula lu bisa di tengkas agak tuh kabuli dari itu gula ge jadi aduh Masya Allah ya si Haji Pendi kena hebat ngaguli ngajengkang wae ngaguli ngajengkang eta ngaranna omong kosong. Iya diberkah ilmuna biasa baik tapi Allah mere berkah muridna alhamdulillah nutatadina teu bisa maca amil jadi bisa teu bisa maca jurumiyah jadi bisa mulai dipetakeun dina maca sapina sulam jadi bisa ieu ilmu leutik tapi berkah dibandingkeun jeung sagala bisa tapi ulun yang nuturkeun wujud bangunanana kakula geus ngomong kiai engke lamun anggeus wayahna cenah kiai ieu mah dihaturanan geus 2 kali ngomong hayang gunting pita baheula geus pondok wari majelis hayang didatang insyaallah kakula geura anggeuskeun bae ya Allah anggeus jeung jelema-jelemana nah ieu carita berkah teu kudu loba ilmu nu penting bisa kaamal ke berkah. Nah, teu kudu loba boga tanah tapi hasilna, teu kudu loba boga duit tapi bisa dibawa ke akhirat. Ieu ngaranna berkah. Di Indonesia ambalaya hartawan, ambalaya jutawan tapi teu berkah. Tapi nu paling sedih lain masalah nanaon. Masalah kamawatan seseorang yang nulis diberi berkah ku Gusti Allah muridna aya masyarakat anu tatadina poe jadi nyai-nyaya di keluarga mulai halimpu pinuh ku kabarokahan tapi ternyata dipundut ku Gusti Allah ieu paling sedih mah lantaran ulah-ulah nanaon bupati mah 2 tahun kene nu endeuh calonna ku hari ambalaya nu lapor ka kula si ieu deuk calon si ieu deuk calon si ieu deuk calon ku hari teh geus aya 3 rek calon bupati tapi calon kiai mah rugi aya aja pengen dinyalonkeun kiai atuh saha nu daek kiaian ku nya aya lain di solear mah geus jana kiaina sabodo ka ditu weh cenah kiai tapi di solear mah aya buntutan buka coba penting ayat aja. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah kesedihan anu paling luar biasa lurah mawat ambalaya calon bupati mawat ambalaya gubernur mawat ambalaya presiden mawat disatukan gunana siap jadi presiden ambalaya tapi kiai mawat masya Allah saha anu siap sebab lain sakadar ilmiah jadi kiai mah ternyata batinna kudu mantep ka Gusti Allah ambalaya kiai sakadar ilmiah mah ujung-ujungna nyieun yayasan lain salah dengan kiai sekedar ilmiah henteu salah minterkeun cuman mayoritasnya lain ke Allah hanya sekedar jangan beli mobil sekedar ngaluasan tanah sebab naon inuh ku administrasi jeung saja banyak proposal henteu salah sekedar kejaran ilmiah ampalaya kos itu tapi ini nu kejaranana lillahi ta'ala ridho Allah pasti diaromongkeun pasti dipake ka hewa pasti ku sarerea ge mimitina hungkul ka ditu nama sakumaha tadi siki korban dipelakeun disagedengeunana batu nyaringkam kabeh asal beneran siga siki korban urang metakeun ilmu di sisi di bibir bakal loba tapi ketika urang lurus cara tangkal korma bakal nyingrai
bakal mental kabeh ge. Nah iyalah jadi contoh lain nangkula teh bahasa kitu teh menang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkeun seperti eta sebabina Tirmidzi dina Sunan Tirmidzi nyaritakeun urang ibadah ka Gusti Allah mun cara lompat bisa lompat teu bisa lompat ibadah ka Gusti Allah lempang cepat teu bisa ibadah ka Gusti Allah lempang cepat lempang lalaunan teu bisa lempang lalaunan ge ibadah ka Gusti Allah teh bari ngorandang teu bisa bari ngorandang ge bari arsod-arsodan nu penting cak Gusti Allah ulah mengkol kasalian ibadah sakitu berarti sabisa da urang ibadah ka Gusti Allah Allah maha memperhatikan Allah maha mengawasi Allah anu ngawasi tapi Allah merek pengawasan khusus ka urang naon pengawasan khusus ka urang malaikat di diri urang aya dua malaikat belah katuhu ngaranna malaikat raqib belah keca ngaranna malaikat atid mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid malaikat raqib pencatat pengawas amal-amal nu bagus atid pencatat pengawas amal-amal anu goreng setiap langkah urang pagawean urang setiap omongan-omongan urang aya catatanana dijadikeun lah buku ketika urang maot jaga yaumil mahsyar buku urang bakal didatangkeun ka urang nu narimana make leungeun katuhu indah pasti salamet nu narimana make leungeun kenca bakal cilaka nu paling cilaka ditarima utonggo mangkaning lain urang nyokat buku datang ka urang ketika urang dihujanan buku teh make leungeun katuhu dari mana indah ya Allah teu kudu hese bukan ku urang positif kabeh salatna positif puasana positif zakatna positif hajina positif jeung amal-amal nu lainna positif tinggal seuri teh urang ketika amal urang nu goreng cekep ku kenca langsung dibuka ku urang kabeh negatif salat nama ngan hayang kalem bae ku batu lamun aya jelema tahajud ge 18 rakaat Haji Pedi kok sareng teh salat teh aya kana jelema mun aya kana jelema ieu mah salat teh tapi isuk teh we jelema boro-boro tahajud dohor gitu ieu potongan bloon tah eta ria di jero aya ujubah di jero aya takaburan jeung sajabana bila penyakit boro-boro nu ibadah boro-boro nu teu ibadah nu ibadah ge mun kacampuran ku penyakit kos kitu sulit nu bisa ngabenerkeun penyakit nu kos kitu lain kiai modern moal bisa jajan ge hubu dunia jangan nageangan dunia boro-boro bisa ngabenerkeun batin masyarakat jan diri sorangan ge aut-autan asal teu dibere bae ku bupati marah asal proposal teu turun bae marah da kumaha ngabenerkeun batur tapi kiai model Ki Abdul Muthalib dia eueuh hubungan jeung kos kara itu tah sanggeus teh eueuh kakara-karasa ku diri urang leungiteun urang sebab naon jeung pamarentah teu bendunya nama tapi ngadoakeun mentakara dibere teh hayang nyaho heula jeung masyarakat mah teu bagus eta mah nu bendueun ka manehanana sakadar nu hasud salah jeung rugi nu hasud nyana nama aman ulah naon murid bakal kaleungitan ku sosok manusia anu bersih batinna rasakeun coba ge ka ditu. Nah, kehilangan kiai yayasan eueuh nanaonan bahkan loba nu neluh dulur-dulurna digrep paes ya. Emang urang gitu, aing teh kabagian. Ya yayasan mah kos itu. Tapi kiai kos kieu masyaallah hese. Nah, ieu halaladir di dieu teh lain undangan sahibul musibah, lain undangan kula tapi undangan anjeunna. Tuh, urang tadi masa zikir coba sekarang tadi zikir. 170. Bohong. Berarti saya terbaca ya tasbih aingnya apa sabaraha nah berarti sabaraha
tuh nyahoannya nang suka bohong lah ini telur pada dia ya 2.000 3.000 4.000 Masya Allah diberi misalnya 100 dikir ngalir ke almarhum waduh diharapkan ke manehana apakah manehana ngarapkan caun ente apakah manehana ngarapkan jeruk ente nyana mengharapkan teh doa ketika orang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah karasa nu ikhlas macakna ieu si zikir sahati istama nah barang pas belah dia isi jaket sana panas tembok udah palingan ayo si eta waktu panas zikir ahli Allah hiji dibandingkan jeung zikir lain ahli Allah panas cek saha cek Ibnu Athaillah cek Ibnu Athaillah ahli Allah kutubul aulia ulah dianggap loba ibadah anu timbul tina hate cinta dunia la kasuro amalun baroza min qalbin ragibin ulah dianggap loba ibadah ulah dianggap gede ibadah sholat maca Quran zikir lamun timbul di hate jelema cinta dunia kebelah dituna nu kukula pernah didongengkeun teh ahli kubur di jero kubur ngahareukeun doa bacaan Al-Quran, bacaan zikir jeung sajabana tiis karasana nyanakan ningali begitu tiis teh saha isi nu zikir padahal masa etik tapi nikmat karasana di jero kubur teh tiis kan nyana neuleuh ieu horeng Haji Murodin tiis tah barang isukna zikir teh panas saya Haji Pendi tah jangan ge ayeuna mah ngadoakeun teh kunaon ade Haji Pendi ngadoakeun ka aing panas nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah gemantak baheula Syekh Marufil Qurhi buka imah deket Imam Junaidil Baghdadi kemudian manehna neuk dijual imahna tapi hargana 10 lipat ulun meuli aya seorang sudager kaget kok imah si 10 lipat teh harga biasa nanya aya naon ieu imah mahal-mahal teh endek moal meulina sakali dua kali nanya katilu kali nanya rahasiana aya naon sih imah teh mahal-mahal teh nu mantak ieu mahal imah 10 lipat ente nyaho deket Imam Junaidil Baghdadi setiap nyana zikir 40 imah ka kulon 40 imah ka wetan 40 imah ka kalet 40 imah ka kidul kasafaatan ku zikir Imam Junaidil Baghdadi mentak harga imah 10 lipat hari tak kene dibeli ku sudager ai tos kitu mah geus ai boga nama ditambah ada 10 kali lipat deui jadi tah dibeli ku jana ya sudager geus kieu bae cenah aing mah geus teu kudu salat teu kudu mikir mantap sebab dekat Imam Junaidil Baghdadi geus aing mah nyana salat aing bareng ganjaran nyana zikir aing meunang di akhirat nanti aing mah geus bae nuturkeun nyana bae oh nya bener tanu baca deket kiai mah jelema tilok sarawak di itu teman di Lampung mimitina mah diurang tilok zikir sebab kebelet keren ku zikir kiai ahli Allah udang jam 2 mandi wudu zikir la ilaha illallah tatangga nu kerkerek kabeleteran coba deh kumaha coba Masya Allah nyana mah kerek tapi di akhirat ganjaran zikir kiai ahli Allah tenang tuh lu batang deket imah kiai teh ya deket imah kiai berkah teu kudu salah teu kudu puasa hayang ka neraka menang bae 3 tahun menang 3 tahun datang deui Syekh Marufil Qurhi teh kadinya akhirnya dipetakeun ku Imam Junaidil Baghdadi kaget kok saya disisir imah lantaran orang tugas para aulia Allah mah diberi tugas ku para kutub urang mah dunia zahir pasti dunia zahir kira aya presiden aya menteri aya gubernur aya bupati aya camat panjangan tangan lurah
di dunia perwalian sarua aya rajana, aya menterina, aya gubernurna, diperintah-perintah ketika kosong misalnya di Banten eueuh wali dikirim di Jawa Timur, Jawa Tengah. Lamun memang teu layak yang cicing di Banten nyokot ke di Turki atau di Baghdad. Seperti eta sarua di dunia pergaiban, tapi pergaibannya lain perdukunan. Sarua di dunia urang bejana seperti itu. Numentak Inggris orang ketika Habib Lutfi nyaritakeun di Banten kieu banyak eueuh ka Ambe. Ketika ke Bandung nyana sakurang bae kieu eueuh ka Ambe. Kan ka Ambe made Haji Pendi ya, Haji Pendi. Nyana mah lamun jeung baris tukang karung warauh kabeh. Wow, nyana kabeh. Di dieu tukang karung wow, di Bandung tukang karung wow, kuliah kaget. Kok mah haji jeung tukang karung wow kabeh. Ye, sabangsa jeung sanagara. Ceknya na wow kabeh. Ya intel jeung intel deh wow. Ulah nanya, aya salah seorang tukang karung di Bandung, tapi kuari kebeuleuman. Nanya, wow teh jeung anu pada. Wow. Sarua pada tukang karung lain etana malingna aku. Tukang karung maling. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui. Urang hirup wari di alam dunia lantaran iman ke Allah kudu sadar atau diatur ke aturan Allah. Cek Allah wajib sok laksanakeun, cek Allah haram tinggalkeun, cek Allah sunnah tek bae-bae mah hari hayang ganjaran mah mun mubah pilih-pilih ketika kurang diniatan jadi ibadah, ganjaran ketika henteu-henteu pakailah aturan Allah. Engke kaduhungna ketika urang sakaratul maut bakal kebayang mabok urang, zina urang, maling urang, riba urang. Neuk saha nu nulungan engke warima urang geuring masih kade bisa dibawa ka rumah sakit. Jaga asup ka kuburan hanya amal memilu jeung urang. Lain milu sakadar ka kuburan terus ketika urang digiring ka masar amal eta milu bae. Lain sakadar ka masar ketika timbang amal milu sarua bae. Lain eta bae nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim amal eta milu bae. Gusti Allah mata Kanjeng Nabi taqarrub ka Gusti Allah menta supaya salamet umatna. Tah ieu keindahan Kanjeng Nabi. Gusti umat kula supaya salamet. Cek Gusti Allah, hai Muhammad. Geus bapak nama umat anjeun sabaraha miliar disalametkeun saparo deui bakal ka neraka. Sujud Kanjeng Nabi, ya Allah. Sanes kitu Gusti abdi mah. Hayang naon? Hayang teh salamet bae kabeh. Teu bisa cek Gusti Allah sebab di dieu loba nu ibadah teh deuleu ku maneh tuh di Panongan. Hah? Di pasar Kebis loba nulungit kebo dibawa ke ranca kebo. Eta adalah. Oh, sakit Nabi. Henteu tetep bae kula mah hayang dihampura bae kabeh supaya salamet kabeh atuh moal bisa sebab kabeh entai kabeh mah jang moal nuturkeun syariat kabeh. Sujud deui Kanjeng Nabi. Nuhunkeun ka Gusti. Cak Gusti Allah, gum ya Muhammad. Irfa rosaka. Angkat siraheun. Yes, kuari mah 70% salamet, 30% cilaka. Gusti ulah, Gusti. Tetep hayang kabeh bae. Jih. Cek Gusti Allah bae kabeh mah bisa. Lantaran atuh ieu nu maksiat amalanna. Geus kajian ulah nyaritakeun salamet. Cak Kanjeng Nabi abdi mah nu dipake kahayang ku abdi mah syafaat bae daripada dibagi-bagi saparo salamet saparo cilaka atawa 70% salamet 30% cilaka. Gusti abdi mah minta syafaat bae ka Gusti. Maksud maneh kumaha? Abdi menyuhunkeun salamet teh nyuhunkeun syafaat teh kieu meureun kaya hitung-hitunganana. Ketika dihitung, nah iya bakal ka neraka, tah nu bakal ka neraka, bere abdi syafaat, iya bade disalametkeun ku abdi. Gideuh Gusti Allah mun cara gideuh teh mah ai maneh luhur-luhur teuing ieu kahayang teh. Geus atuh ditarima ku Gusti Allah, ditarima syafaat kami. Tah
nu paling hebat Kangjeng Nabi lainna naonna eta nu salabat bajung asup ka sorga bighairi hisab dibere 70 cak Kangjeng Nabi kurang Gusti geus bae atuh tina hijina 70 teh nyapaatan 70 deui kurang keneh Gusti atuh tina 70 na nu hijina dibere 70 deui ubat abdi sabaraha miliar kurang keneh geus atuh Muhammad eta para aulia Allah bighairi hisab sholihin bighairi hisab kurang keneh eta gunakeun syafaat mah beul pohara Kangjeng Nabi Nabi kudedeuna jeung cintana ka umat da sehingga kajeun teuing maksiatnya tapi ulah kana neraka pamoal. Jihi nu eta kaji peningan nu teu salat aya sapaat ka kana. Gas saya mah bukan mah terus karung dioplos bae. Mau ditanya kok dioplos kayaknya aya sapaat bon. Yang kasapatannya henteu padahal pas ieu mah kula usul ka Kang ulah nu ieu mah. Ieu bongan nakal bae. Tah, gas, cak Kangjeng Nabi, hei, umat kaulah anu bakal cilaka. Deuleu kula engke ketika nimbang amal, kula bakal nangtung di dina. Ulah deuleu sasaha kula. Mun teu kapanggih di dina ketika ke jembatan Shiratal Mustaqim, kula bakal nangtung di hareupeun jembatan Shiratal Mustaqim. Masyaallah. Ieu Kangjeng Nabi urang pohara maca seringan geura maca sholawat abe urang kadeuleu sinar sholawat urang wah iya muradin aya sholawatan wah iya sholawatan barang di deula ge pede kok poek sholawat baca sholawat da kurang ditimbang amal ieu mah bagus sedang gila geus teu ditimbang surga ya Allah ya Rabb ieu mah bagus ieu saya ieu mah ki anu Mutalib geus teu ditimbang ieu saya santrina surga geus ieu saya ieu tatanggana geus surga tilak salat cek malaikat kaji sebab tatanggaan jeung kiai surgakeun cek kalau saja nu mantap amat surga ngan begitu dikasurgakeun mulai sih ya Allah tadi timbang Kangjeng Nabi didinya. Nah begitu ditimbang, Kiai bagus, surga. Aya kesalahan saya dikalah, saya timbang geus. Tuh kabeh, tuh pas begitu dipendi. Timbang, sholatna bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji 2 kali 3 kali. Bang. Barang bohong aya ngejengkam deui kan. Hasud aya di situ. Jo dagang oplos. Kieu deui geus dendek ye. Di pandang geus tedeng leuleuh. Wah, aing neraka asa geus. Aduh, geus tedeng leuleuh. Cek malaikat deuleuh tuh. Dikitukeun deuleuh kasihan. Geus dikeun. Geus. Ayo sia, tuh. Ayo duit teu beres segala riba segala. Ayo wayahna ieu mah cek malaikat neraka. Pancasila yang kukudang ketika Kangjeng Nabi udah makarikan neraka tuh nyana pernah maca sholawat coba deh lo bukunya cek malaikat teu ikhlas nah inilah urang lamun nyaritakeun berlanjut terus pohara lantaran nyaritakeun syafaat Kangjeng Nabi nu 70 jelas ya dukuluna jannah bighairi hisab tina hijina tina 70 hijina 70 deui ya dukuluna jannah bighairi hisab 3 kali hijina 3 kali 70 kali dan lain sebagainya aya deui para aulia Allah para sholihin ya dukuluna jannah bighairi hisab anu tadi dibacakeun ku qori wala takunu lima yuqalu fi sabilillahi amwat bal ahya yurzaquna sarua yadkhuluna jannah bighairi hisab ancek Imam Syafi'i ieu ngamalkeun ilmu teh ngamalkeun ilmu anu lillahi ta'ala ieu adalah mujahid fi sabilillah yadkhuluna jannah bighairi hisab sarua santri-santri nadi yadkhuluna jannah bighairi hisab giliran haji pendek kikiran ieu nu bagusna kaluhur tinggal nu goreng lagi
Cek malaikat ieu mah neraka. Maka cek Kanjeng Nabi geus atuh jaka surga jalan, jaka nerakanya nambungeun, dan coba di bibir neraka helanan kumpulkeun tah nu kosara itu. Kumpulkeun. Iya kumpulkeun. Tah ieu. Aduh, abeh. Karena ieu begitu ditanya-tanya, pernah henteu ieu ngabangun masjid? Lamun pernah, berarti ke nungguan kapal. Aja Pedi, mana pernah ngabangun masjid? Entuh, malah semen masjid dicokok. Parah ieu. Pernah henteu ngabangun pondok? Entuh, malah mah besi pondok punya di rorodan. Ulah ge ngabangun pondok leungit besi tadi nang kusakunya. Aduh, parah ieu mah. Nah, kabelah dina pernah henteu ngabangun majelis. Aduh, lamun pernah indah jasa. Ieu majelis kadeleuna teh bangunan sakadar bata, tapi nilai maknawina lain sekedar majelis. Ieu teh bakal jadi kapal anu bakal nyalametkeun jaga di akhirat. Masya Allah, lamun urang nyaritakeun nilai-nilai di pondok pesantren sakadar tina kayu, sakadar tina awi, hina bahkan nu liwat yang ngahinakeun orenganan eta teh di akhirat mah bakal jadi kapal. Bandingkeun jeung hotel, bandingkeun jeung bangunan-bangunan kantor can puguh, tetapi pondok pesantren leutik hina di dunia kadeleuna, hina di akhirat. Nah, lamun bapak-bapak, ibu-ibu, penilaian terhadap masjid-masjid biasa bae aya naon di diri urang, penilaian terhadap majelis taklim biasa bae aya naon di diri urang, penilaian terhadap pondok pesantren biasa bae aya naon di diri urang. Kok teu kadeuleu sih kamulyaan jeung kahebatan bangunan-bangunan tersebut perlu dibersihan hate urang lantaran ieu teh loba kokotor-kokotor. Lamun geus terbuka orangana, Masya Allah, ieu teh penyelamat, pondok teh penyelamat, masjid teh penyelamat, musola penyelamat. Luar biasa. Nah, balikan deui, ieu Kanjeng Nabi teh bakal nyapaatan. Ya Allah ya Rabbi, geus puguh ka sorga, ka sorga, ka sorga. Ngan loba anu kana neraka teu perlu dibacakeun ku pula hadisna, sing jarungkel. Terakhir tetap Kanjeng Nabi ngutus para aulia-aulia Allah, ngutus para solihin. Kanjeng Nabi ngadagoan sok salamet-salametkeun. Ieu maksudna syafaat Kanjeng Nabi teh lain ku sorangan, tapi di wakil-wakilkeun ka ahli-ahli Allah nu cinta ka Allah jeung cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, besi can cinta ka Allah cintakeun, besi can cinta ka Kanjeng Nabi cintakeun, besi can cinta ka para aulia Allah cintakeun, besi can cinta ka jelema anu getol berjamaah cintakeun hate urang. Nah, ieu urang doakeun pulangna almarhum almarhumlah, mudah-mudahan ieu majelis taklim tetap eksis, pondok pesantren tetap aya isian. Urang doakeun istrina sing aya dina kasabaran, putrina sing aya dina kasabaran, doakeun sing geura boga jodoh tah anakna, tapi jodohna ulang model aja pendi. Nah atuh teu becus naon supaya nyana bisa kawin jeung santri anu bisa neruskeun sepak terjang almarhum almarhumlah. Sakilobana urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan almarhum dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridna mudah-mudahan dibere cerdas jeung marangpat ilmuna, keluargana istrina jeung putra mudah-mudahan aya dina kasabaran jeung katawakalan, tur mudah-mudahan bisa dibere jodoh santri jang neruskeun ieu lalakon naon kitu ngaranna diilaikan matillah melalui pondok pesantren. Jeung urang doakeun pesantren-pesantren anu lain ge mudah-mudahan dibere kuat ku Gusti Allah, dibere tawakal jeung sabar ku Gusti Allah, sehingga babarengan urang ngaluhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren. Urang pula menceritakeun pondok pesantren aya dongengna,
anu nyaritakeun embe nan panjang deui teu teu karasa insyaallah ke iraha deui anu embe na haju paeh haju kabeh milu bingung tah encan didongengkeun kan engke diserahkeun ka Haji Pendi dongengna bubar jelema insyaallah begitu baik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufan niran. Allahumma ij'al ni'matana daimah wa dawlatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa auladana wa talamidana ulama wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit 'alaina zalima wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana ولا تسبقنا زيماننا وارزقنا يا الله خير الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Punten dina samudaya kalepatan sareng kegiranganna wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.